Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah mata kelar, di akhirat kabeh gelar, tina pakuburan mencar, karumpu di alam mahsyar. Ari ngaran mahsyar eta, palataran anu rata, panasna poe harita, panon poe tujuh rata. Tejauh tujuhanana, kira sapal antarana, narojo kabehanana, kajal magoreng amana. Awak kurang dirangsadan, henteu boga papakean, ngan hayang ider-ideran, neangan anu nulungan. Saha nu arek nulungan, mun lain amal sorangan, kabeh pada ngajauhan, dabongan salah sorangan. Ya Allah gening tenyana, kutan kieu karasana, jalma nu gede dosana, sangsara salalamina. Henteu aya iyu-iyu, pikeun urang tempat nyuu, kawasna ngan pakewu, nguping neraka ngaguru. Kafir munafik ngaromong, bener nabi henteu bohong, ayeuna nyata katembong, ngan urang nanu bedegong. Baheula mah teu percaya, sugan teh ngan ukur beja, ayeuna henteu sulaya, sagala siksaan aya. Jeung kabeh marawa buku, nuliskeun sakabeh laku, sara kabeh pada ngaku, ka eta eusining buku. Si kafir kacida heran, tuluy ngucap ka pangeran, nyasa ieu gamparan, nu nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya, nu sae nu awon aya, ayeuna sadaya-daya, sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana, jalma nu teu aya amal, susah di alam dunyana, komo deui akhiratna. Ari jalma anu iman, agamana kabeh Islam, salirana teh cahyaan, henteu kasorang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah, pibeukelan di kiamah, bisi panggil jeung tugeuna. Mana kudu eling pisan, getol taat ka pangeran, supaya jadi lantaran, diterima iman Islam. Nya kitu urang sing eling, ka ibadah kudu tikin, getol taat sareng yakin, ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu maha mulia, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyanggakeun pangraksa.
Gusti Allah Maha Suci, abdi seja pasrah diri, mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang, abdi sok bade sosonyaan, ka ibadah ditekanan, ambeh maut menang Rahman. Amin.